Gorobok, gorobok, lain nama ributut. Gorobok, gorobok, lumayan tambah jamberut. Gorobok, gorobok, gojakan urang Bogor. Gojakan. Tuh nasi kegetengnya menggeget air rejokin badak harupun banget ya. Oh pasti dirontok atunya rek ngejual HP nya ngari jijina. Cak, sambarangan mikir luntah teh. Aisyah, kemana mana? Udah siap koi. Mana? Tanya dengan benang. Kalau micin dulu sambarangan daripada aing micin minta. Ya sambarangan dia. Ya bukan. Kita nang lain ciri khas orang Bogor ribut teh. Ratu geus karolot. Ya micin dulu sambarangan. Teu meunang micin dulu kumaha di walungan. Udah teu meunang emang ieu teh kota Bogor teh kayakeun Ciliwung bersih. Kudu sieun mana atuh jelema teh resep menceruta samarangan. Kurang ge sadar won. Bogor teh ya dua. Biji Cisadane, dua Ciliwung. Kebetulan ngejaga kopi. Ya, lain. Ayeuna teh kerja mana razia. Razia. Jadi lomba kudu make helm, kudu make safety belt. Ayeuna masih dihukum ku aing tah maneh. Gara-gara nah sok lah. Yeuh. Kerja.